Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen kaum dangu sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui di Capruk Radionet dina konten dongeng Sunda anu bade neraskeun carios balad siluman karya Kang Rudian Syah. Mugi-mugi kaayaan para wargi netizen sadayana sapapaosna aya dina kawilujengan, dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sehat sakulawargi oge tinekanan anu dipimaksad. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, tekendat sim kuring ngaturkeun nuhun ka sakumna anu parantos kersa sindang ka Capruk Radionet muter konten-kontena. Mugi-mugi katampi boh bilih teh acan subscribe, mangga kantun diklik wae seratan subscribe anu beureum dipalih katuhu handapeun videona. Kunaon Mang Caca kedah di subscribe? Aya saena margi supados aya notifikasi saupamina dongeng salajengna parantos medal. Sumawona kanu parantos subscribe, kanu parantos nge-share, nge-like, sareng komen, sim kuring ngaturkeun nuhun pisan. Mugi-mugi teras manco di Capruk Radionet. Wirehna ayeuna urang nuju dina sasih Ramadan, mugi-mugi saum urang, ibadah urang ditampi ku mantena sareng bundel hasilna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu tipayun tos dugi ka kaayaan di mana Halimah nuju ritual kawin jeung jin Batara Kala. Anu harita jin Batara Kalana tos wujud di hareupeunana. Tah kumaha saterasna mangga urang lajengkeun. Nanging sateu acana aya anu bade ngalangkung. Mangga kapayun. Hayo Yayi Prabu, geratang keserangan ti Rama Resi Bidorna. Tuh, geus nyuruwuk panahna, mangga Kakang Batara ku abdi bade gera ditang keseranganana. Sok, gerak keceng kadinya. Ish, eta mah ucing Yayi Prabu. Teuleuh, geuning lepat. Sok coba andai, gancang. Mangga Kakang Prabu. Ih, kumaha Yayi teh? Eta mah doma. Kaditu tuh. Mangga Kakang Prabu, urang pokeskeun ieu panah abdi. Lepat deui wae Kakang Prabu. Ih, ari Yayi kumaha? Aya masalah naon ieu? Hese wae geuning ngecengna. Mohon ieu teh kirang sidik titinggalan Kakang Prabu. Paingan nista maja utama nu katilu kalakah nemak nu mandi ngojang deui. Ya pake ieu naon Kakang Prabu? Kacamata khusus perang, utamana perang campuh siga Baratayuda ieu Yayi. Naon katelahna Kakang Prabu? Ya ieu pisan anu katelahna kacamata Lopian Sari. Laras pisan. Eta anu disebat kacamata Lopian Sari. Kacamata anu bisa ningali nu jauh jadi siga deket, nu deket jadi jiga jauh, nu tekan tempo jadi kaciri, anu kaciri hayang teka tempo bisa jadi teka ciri. Kumaha kabutuhanana? Laras pisan Paman Prabu. Abdi ge upami ngapung sok nganggo kacamata ieu. Margi upami di luhur mah abdi tara katinggalna naon di handap. Nanging saatos nganggo kacamata ieu, abdi janten sidik, bahkan sirem-sirem nu ngarayap kaciri ku abdi ti luhur Paman Prabu. Tah kitu bener taksi Gatot Kaca. Sok geura pake ieu Yayi Prabu. Mangga kadiekeun Kakang Batara.
Deleh leres pisan janten bengras eta nu nyuruwuk teh aya 11.124,7 panah nu ka dieu teh nya nu mawi enggal gerak keceng gerak tangkes serangan ti Rama Resi Dorna. Saya pisan Paman Prabu. Katangkes sadayana eta. Bravo Paman Prabu. Bravo, bravo. Kacamata Lopian Sari. Produksi PT Alat Bantu Imajinasi tanpa bukti. Jirim eta makhluk anu tayalian ti jin Batara Kala teh tembong nyerengeh seuri nembongkeun huntuna anu rangeteng ku sihum. Teu lilapok jin Batara Kala cumarita ditujukeun ka Halimah beri jeung seuri anu munguh handaruan pisan sorana. Bageha manusia kula Batara Kala ayeuna geus datang aya dihareupeun wujud Andika. Kula ayeuna rek langsung tubanya ka Andika manusia. Nah bener Andika teh jalma nu hayang ngajikeun pati jeung diri kula. Nah Andika teh moal ngerasa kaduhu lamun seuk engke Andika tulus dihukum ku diri kula. Nyaho aya nu nanya kitu, Halimah gancang ngajawab bari jeung kaayaan panonna mah tetep beureum harita teh tacan wanieun beunta. Somohon leres pisan Kakang, wireh banget ayeuna jisim abdi teh saja ngabaktikeun diri ka salira tur saja mengkeutkeun patali batin asih asmara sareng salira kalawan dina pangharepan salira oge bakal kerasa masihan kana naon anu dipikahoyong ku jisim abdi. Nyaeta jisim abdi teh hoyong ngalaman hirup senang sareng kagungan turunan anu cukup. Kitu tah Kakang anu sejadi pikahoyong ku jisim abdi teh, ceuk Halimah ngajawab kalawan daria jeung pinuh ku pangharepan. Halimah teh nyebutna oge Kakang ka jin Batara Kala teh sabab geus dibejaan ku macioh ti samamehna kudu nyebut kitu. Halimah sorangan tacan apaleun harita teh kana rupa jin Batara Kala anu sabenerna, sabab Halimah harita manehna can wakawanieun ngabeuntakeun dua panona lantaran can aya parentah ti macioh. Perkara gampang atuh eta mah manusia.
kula pasti bakal bisa ngabulkeun kana sagala kahayang Andika. Ngan tampu eta kahayang teh kabeh oge kudu aya syarat anu kudu dilaksanakeun ku Andika. Teu meunang henteu. Pokna deui Jin Batara Kala langsung mereka tangtuan ka Halimah. Oh, naon rupina syarat nate Kakang? Mangga geura wartoskeun ka jisim abdi. Ngarah jisim abdi henteu lami-lami ngantosan Kakang. Ceuk Halimah malik tumanya ka Jin Batara Kala lantaran kajurung ku rasa kapanasaran. Syarat nama gampang manusia. Jaeta Andika kudu salilana daek jadi pangabdina bangsa kaula. Tapi kapoe akhir ngahiji jeung bangsa kula, bangsa siluman. Tur Andika geus ngahijikeun batin jeung diri kula. Mangka Andika oge teu meunang daek ngalakukeun parentah di pihak sejen. Teu meunang daek ngalakukeun pagawean anu disebut salat atawa ngaji. Teu meunang kitu ge lamun Andika teu hayang ngalawan cilaka. Pokna Jin Batara Kala tandes bari jeung netep seukeut ka Halimah ku panonna anu moncorong warna hejo. Sedengkeun Halimah sorangan anu memang jiwana geus kapangruhan ku hawa nafsu teh geus teu loba deui mikir panjang. Langsung we manehna nya tujuan kana naon anu ditangtukeun ku Jin Batara Kala dina waktu harita. Jeung teu mikirkeun bakal kumaha piengkeunana. Lantaran pikiran Halimah mah ngan hiji tujuanana, nyaeta hayang ngalaman hirup senang di alam dunia wukul. Matak teu aneh lamun harita Halimah gancang ngajawab kieu. Upami memang kitu syaratna ti diri salira, mangga abdi pasti bakal ngiringan bae Kakang. Abdi sanggem pikeun ngabakti sapinuhna ka diri salira Kakang. Ceuk Halimah. Jep kaayan teh jadi simpe. Jin Batara Kala jempling henteu cubarita deui ngan ukur sora angin anu masih keneh kadenge pating gelebug diselang ku sora anjing anu babaung di luar. Kecewur leungeun Macioh tembong nyiukan cai kembang 7 rupa tina wadah tempat anu sejen ku gayung batok kalapa atawa ku entik urut kalapa. Bari terus dikucurkeun kana awakna Halimah jeung awakna Jin Batara Kala ngaliwatan sirahna masing-masing. Macioh terus merancahan eta dua makhluk anu beda alam, pikeun terus nyampurnakeun dua batin anu baris ngahiji. Pagea Batara Kala, ayeuna Andika geus aya di alam manusia. Ayeuna waktuna Andika oge pikeun nitiskeun darah jeung daging kana rahimna Halimah. Sabab ikrar janji ngalaki rabi beda alam antara anjeun duaan geus sah jadi salaki pamajikan. Ceuk Macioh bari tuluy ngeh-keh seuri bangun nu meunang kabungah. Sabab dirina geus ngarasa hasil mangsa ngaping ngalaksanakeun upacara ikrar janji patali batin antara manusia jeung siluman. Upami di urang mah akad nikah pangintennya para wargi netizen sadayana. Barang jeung kitu Jin Batara Kala tembong wujudna salin jinis mindah rupa jadi hiji jejaka anu gagah raspati. Kulitna tembong ngalempereng koneng dedeg sampai rupa hade pakaian harurung herang ngagurilap cahayaan warna koneng. Dapuguh memang bajuna oge ditaretes ku emas berlian. Wandana mungguh wanda hiji raja anu pinuh ku wibawa. Sanggeus kitu Macioh langsung merentah ka Halimah pikeun gancang ngabeuntakeun deui panonna anu masih keneh peureum. Halimah teu kaleket, gancang manehna ngabeuntakeun dua panonna. Manehna ngarobah posisi dua leungeunna anu tadi dipake sidakep.
Terweh hate Halimah ngadadak ngageter sabab rumasa dirina geus kapincut ku eta si Jajaka bari jeung teu apaleun kana wujud aslina. Aduh, mak, saha ieu teh cenah mak? Bet aya Jajaka meuni kasep kieu deui. Aduh, raja ti mana cenah mak? Meuni gagah. Halimah gancang tumanya ka Macioh anu ditanya gancang ngajawab. Ieu teh salaki maneh Halimah. Salaki maneh nu kadua tur nu bakal mere katurunan jeung kabeungharan teh. Eta wujudna kiwari geus datang pikeun nuhonan kana kahayang maneh. Oh, duh, nyaan menikah kasepnya mak. Cucok mak, duh. Jauh jeung kaayaan sora anu geuning handaruan pisan sorana tadi mah. Tembah Halimah bangun anu hookeun, kaget meureunnan Halimah teh. Sabab ari sorana bet kadengena teh handaruan siga sora buta ari wujud sakitu ngalempereng konengna nya kasepnya gagah. Biwirna ambu cuy beureum, mungguh henteu ngimbang kana sora. Sok kitu eta teh. Sok. Sok kayaknya Halimah geura tanya ku maneh. Geura macang krama cacarita. Bubarkeun rasa kasono duaan. Nya. Da mama ieu teh rek tuluy ka pangkeng, rek terus sare ah. Aduh, teu kuat kutu nu. Ceuk Macioh ngadon terus ngabobotohan ka eta dua makhluk beda alam. Nyaeta manusa jeung siluman. Ngahaja cina anteng paduduaan mangsa nyacapkeun rasa kasono. Kituna teh Macioh bari terus ngaleos lempang ninggalkeun eta rohangan. Muru ka pangkengna rek tuluy sare cenah dat geus teu kuateun ku tunduh. Halimah satu tas ditinggalkeun ku Macioh teh manehna lir upama anu dihipnotis wae. Leungeun kenca jeung katuhuna jol ngaragamang nyepengan kana dua pipina eta si Jajaka. Manehna geus poho ka temah wadi. Pok ngomong, Akang, wengi ieu abdi mangga nyanggakeun badan sakujur mangga nyanggakeun kanggo Akang. Pokna Halimah halon nyogrogkeun badan sakujur ka eta si Jajaka. Ari si Jajaka alias jin Batara Kala gancang harita nembalan, malah sorana ge ayeuna mah henteu handaruan deui. Tapi ayeuna mah nyeritan oge sarua kawas jelema di alam nyata. Akang ge geus ngarti kana karep jeung kahayang anjeun Halimah. Yen anjeun teh memang hayang geura boga katurunan. Matak ayeuna mah hayu urang geura mimitian. Tembal nasi Jajaka bari terus netep seukeut ka Halimah. Mohon Akang, mangga. Walon Halimah pondok. Atuh sanggeus kitu mah harita Halimah jeung jin Batara Kala langsung duanana pada ngalanteur ka suka. Pikeun ngahijikeun batin antara maranehna duaan salaku manusa jeung bangsa siluman. Anu baris ning supadi bakal lahirna anak manusa titisan ti bangsa jin atawa siluman. Tur balukarna bakal nyaliara jadi ancaman keur balarea anu tetuah teu dosa. Lantaran watakna eta budak teh bakal ngabogaan sifat jahat, kejem telenges tindakanana moal aya ras-rasa. Ku kaayaan kitu, tetela jalan anu disorang ku Halimah nalika kawin ka jin teh aya dua cara. Nyaeta anu munggaran Halimah kudu ngeueum jeung jin Batara Kala dina dreum, mangrupa awal syarat anu utama anu kudu dilaksanakeun ku Halimah. Sarta saterusna Halimah bakal terus-terusan ngimpi sapatemon jeung jin Batara Kala nepi ka ngandegna. Waktu terus lumaku, marengan tiap insan anu gumelar di alam pawenangan. Ti poe ka poe, waktu teh bet teu karasa, nyaho-nyaho geus 5 bulan we harita Halimah kakandungan. Kahuripan jeung kapribadianana Halimah oge kiwari geus robah, sikepna jadi tiis jauh karomantis. Rumah tanggana kiwari mimiti hambar, rea timbul pacekcokan.
Komo Halimah sanggeus aya nu mercaya mah pikeun nyekel pausahaan milik sobatna. Manehna beuki unggah adat wae kanu jadi salaki teh. Estu geus eueuh ajen sapeser we salaki teh pikeun Halimah mah mangsa harita teh anu dianggapna kurung batokeun jeung tutup muul. Usahana angger we eta keneh kuli macul di sawah batur. Jauh jeung kaayaan dirina nyage pangawakan awewe tapi aya dina kamajuan. Usman mah harita teu apaleun yen salila Halimah kakandungan teh memang lain hasil tina buah kacinta maranehna duaan tapi hasil tina muja kasiluman. Usman sorangan harita henteu ieu ngarasa ambil pusing ku eta kaayaan. Nenjo pamajikan Judes teh manehna henteu ngarasa matak aral kana hate. Sabab ceuk pamikirna memang geus biasana anu keur hamil mah sok kitu. Ngadadak ngewa embung sare ngahiji jeung salaki. Lantaran ceuk pikiranana eta teh perbawana si jabang bayi anu keur dikandung. Bareng jeung nyerelekna waktu kiwari mungguh teu karasa. Umur kandungan Halimah kiwari geus nincak ka 8 bulan alaeun tuk tepi ka ngajuruna. Harita kaayaan alam keur wanci peuting jabaning keur turun hujan. King kilabanana oge silih susul jeung sora gelap anu pating beledag barengan kana sora Halimah anu keur ngaheujeut. Mangsa rek ngalahirkeun si utun inggi anu karek-karek medal. Aduh, Mak. Teu kuat, Mak. Panas, Mak. Panas, Mak. Halimah terus wae manehna jejeritan. Nyebutkeun panas cenah lamun parang indung berang maca bismillah. Halimah estu embung eling ka pangeran. Ngadon terus ngacapruk ka mana karep nyeritana teh. Nempo kitu atuh si Ima Paraji oge katingali jadi kawalahan jeung heran sabab setiap manehna ngucapkeun asmana Allah jeung merentah ka Halimah manehna malah ngadon terus jejeritan nyebutkeun raranganana karasa panas. Istighfar, Nyai. Tong sok kacana ku sakaba-kaba. Sok angguran mah cing amut ka pangeran. Ulah beunang kagoda ku setan. Sok mangga gerak-teraskeun, Nyai. Ngaheujeun kainya. Sok sakadik deui si utun inggi bakal medal. Sok pikeun keluar nyorang alam pawenangan. Sok jeung kahade deui napasna ulah cenah pegat-pegat kitu, Nyai. Sok ulah ditahan sok napas sok teraskeun ngaheujeunna kainya, Nyai. Sok napas sok nyarah lancar, Nyai. Ceuk si Mak Paraji mere komando ka Halimah sangkan ulah pegat-pegat dina mangsa ngatur napasna. Sedengkeun Ari Usman anu harita kabenaran keur ngadedengekeun di luar kamar. Manehna ge jadi ngarasa heran jeung aneh. Sabab dina satiap si Ima Paraji nyebutkeun asmana Allah, harita Halimah mah bet ngadon terus jejeritan bari jeung nyebutkeun panas-panasan. Aneh. Nah kunaon Ari Halimah nya. Sabab satiap si Ima Paraji nyebutkeun asmana Allah teh geuningan Halimah mah bet ngadon terus jejeritan awahing ku panas. Nyaan bener-bener aneh ieu mah. Sabab sikap jeung kalakuan Halimah poe ka poena teh bet aya nu asa robah deui. Beda pisan jeung ti Sasari. Jeung malah ayeuna mah manehna sok poho pisan kana waktu teh. Hese kana salat. Di bejaan ku diri aing teh. Manehna karah ngadon terus malik ngambek jeung kasar ka salaki teh. Gerentesna hate Usman bari terus ngupat kaayaan Halimah anu memang sikepna geus robah beda jeung ti heula. Keur kitu kadenge ku Usman sora orok nu ceurik ti jero kamar mani ear. Ngajadikeun hate Usman oge terus kubajot hayang geura nempo kana kaayaan orok nu geus lahir. Ngan hanjakal panto kamarna masih keneh nutup harita teh bari jeung dikunci ti jero.
ngajadikeun Usman oge kapaksa kudu ngaraguan panto kamar aya nu muka ti jero. Halimah tembong dadana turu naik bari jeung renghap ranjuk bangun nu capeun pisan. Satu tas harita dirina naker tanagana mangsa ngalahirkeun anakna anu munggaran. Sedengkeun si Maparaji waktu manehna ngarawu orok anu karek borojol teh, harita manehna jadi terus kerung jeung kaget. Sabab orok teh harita bet eueuh tali ari-arian. Beteungna rata eueuh bujalan. Sarta potongan awak nage eta orok teh seseg jeung tareuas gede tulang. Pak kulitanana biru kabeh. Panon moncorong seukeut semuhurung tarangna tanukan kawas tarang badak bae. Alhamdulillah Nyai. Ye ngikalan teh pamegat. Namung punten. Ayeuna mak bade tumaros. Nah, urang kalih teh bet benten tinu sanes kaayaanana. Ye teu aya bujalan. Mamangga gerak tinggal ku Nyai. Bilih Nyai teu percanten. Ceuk si Maparaji bari mamangku eta orok anu karek rengse di mandian tadi ku manehna. Terus ngahaja digolerkeun di gigireun Halimah ngarah katempeun langsung ku Halimah anu jadi indungna. Gebeg Halimah harita langsung ngagebeg. Sabab memang bener kaayaan orok teh bet beda tilu lian. Kulitna biru kabeh bari jeung tanukan segala rupa. Ngalewung kaluhur bari panjang mencos bakating puseukeun. Mak, mohon Nyai, kumaha? Kieu mak. Engke, lamun mak geus balik ti dieu. Omat, mak ulah wani geruh ka sasaha oge. Homo jeung wani nyebarkeun fitnah mah. Jelas kuring teu suka. Ngeunaan kaayaan anak kuring. Cukup mak wungkul nu nyaho. Kitu ge lamun mah hayang salamet. Teu hayang ngaranepan cilaka. Sok ka ditu gerak balik we mak. Tong loba deui tatanya. Hokna Halimah nyaritana jadi semut tegeg jeung tandes. Sarta sakaligus satengah ngancam ka si Maparaji. Ngajadikeun si Maparaji oge rada kasima harita ku ancaman Halimah teh. Tuluy ngeluk tungkul teu wanian deui adu paneuteup jeung Halimah sigana teh. Aduh, punten Nyai. Tangtos, mak mah wah kumawantun kitu ka salira Nyai. Ngeunaan murang kalih Nyai. Ada mak mah moal kumawantun nyebar ka nu sanes. Cicing percanten ka emak. Kitu tah Nyai. Kalayan dibarengan ku hate nu ratung jeung reuwas. Samemeh pamitan harita si Maparaji tuluy kenal janji ka Halimah. Manehna moal rek kumawani nyebar-nyebar ngeunaan kaayaan anakna Halimah anu memang beda jeung batur kaayaanana. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, rupina cag heula dongeng Sunda anu judulna Balad Siluman karya Kang Rudiansah dugi ka dieu. Kitu geuningan orokna Halimah teh. Kumaha salajengna reaksi Usman? Mangga teras manco dina ieu dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Tekendat sing kuring nada dihapunten kana sagaluru pikakirangan sareng kalepatan salami medar ieu dongeng. Mugi-mugi aya hiburanana, aya mangpaat sareng hikmah anu tiasa dicanda ku urang sadayana tina ieu dongeng. Boh pilih aya nu kasabitna menuju alit kasebat asma dewasa sanes kenging haja-haja mung saukur kaleresan bae. Sim kuring sejamit mundur. Salam baktos kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.